Assalamualaikum, abdi bade nyanyikan pupuk balakbak ayam monyet. Ayam monyet tinggung tayang dina tangkah mereka, jalugikan jeung anakna sukan rarecen ticalongka anakna manggunu asa bereeh kocak aya beguk nu misah sorangan garetek kalbut pirang-pirang diseget dipiceunang sabab pahit karasana meleleh katinjauan ku indungna dicontohan dipesek nu dihakan isina anu barodas amis teh geus kitu mah anakna ngarasa bungit